kumaha cenah bau kelek teu kaburu mandi, kajeun teuing bau kelek, bau kesang, kajeun teuing bau kesang nya. Atuh tinggal mandi nya. Ngan beureun aya waktu anu teu kaburu pikeun mandi nya. Da ku antri dahar ge kan sakapeung mah aya nu cepet eta teh aya nu lila nya antri teh can milihan dahareun. Ieu teh dahareun teh teu warawuh wungkul tapi biasana mah sok aya pemandu nu ti Indonesia anger we di ditu ge ningali dina jadwal menu makan teh oreng tempe. Aya teh anger nya. Sajaba nyesuaikeun jeung letah Indonesia. Beureun pembimbingna lumayan rada ngirit jeung peda mah meureun gitu. Abih henteu naon henteu naon ngaranna teh henteu reuas kan sangu ge di ditu mah bear nya jiga bear jiga beas gitu ngaranna nasi kebuli. Warnana rada-rada jiga kecap gitu. Di Tasik aya nama bisi bade gitu. Bisi latihan. Haram ngangge sesengitan. Bade naon we sesengitan mah biasana di urang mah parfum, minyak seungit ngaranna teh nya kumaha nyebutanana hand and body atawa naon deui nu seungit teh minyak amon. Paneli tah eta kan seungit teu kenging nya. Ieu mah lain minyak seungit ieu paneli atawa minyak amon. Minyak amon rasa aroma pisang. Teu kenging nya. Walau ahsama pi badanin au malbusin au toamin au sarobin euleuh. Ieu make seseungitan teh rek dina awak mun istri mah ngangge Rexona ngeureunnya atawa naon deodoran sok digusruk-gusruk na kelekna atawa aya mah nu saset jiga odol di lap-lap dina badan teu kenging haram au malbusin atawa dina anu dipake baju berarti henteu ari badan mah ngan dina baju semprot-semprot atawa oles-oles ieu mah minyakna minyak Arab mahal anger teh kenging nu ngaran-ngaran sesengitan auto amin atawa dina kadaharan berarti teu kenging mekal wajib ka ditunya. Sabab wajib di urang mah sok ngangge naon paneli atawa minyak amon nya mun bade mekal wajib teh ngangge nu sesengitan kitu we. Mangga ari ti dieu mah tiasa ari ti dieu mah ti dieu di ubaran mandi ku minyak seungit mangga eta mah nya. Ari pakaian ihram nama teu kenging nya. Ieu mah lamun awaknya mangga da pakaian ihram mah setar dianggena ge pas nuju ihram nya teu kenging. Auto amin atawa kadaharan sami eta ge teu kenging anu sarareungit au sarobin atawa inuman naon inuman nu seungitnya. Sprint menyerangnya sok jadi hese nya inuman seungit teu kenging eta oge nya. Esteler na sok ngangge naon nya panili esteler teh tah minyak amon tah eta oge sami nya teu kenging. Lamun posisina nuju ihram ari beres naon mah beres ihram atawa kadituna beres naon beres haji atawa beres umroh mah balanya ka pasar mangga eta mah teu kenging sote nuju ihram ari geus beres mah umrohna mangga eta mah tos nya. Waduh nuroksin ngaminyakan rambut sok eta cenah buukna sok naon sok garing keur ihram diminyakan
teu kenging nya, teu kenging. Kumaha lamun ti dieu? Mangga ti dieu mah nu teu kenging mah ngaminyakan di ditu nya, ngaminyakan di ditu. Termasuk masing di ditu meunang ngaminyakan ti dieu oge ari kira-kira banget mah kumaha we heula gitu nya. Walihiyatin ngaminyakan janggot, berarti janggot anu kandalnya ari nu kieu mah ya jang naon diminyakan gitu. Nu ipis kieu mah komo nungan sababaraha lambar mah di Arab kan janggotna teh kieu tah masing di urang gesok aya kan nya gede ka dieu ye diminyakan ami seungit teu kenging. Di urang mah lamun janggot kandal atawa kumis kandal teh da sok kalah jadi geugeuyan ngadahar pedanya ieu bukuran pugu nyangsang dukanya duka henteu eta teh beureun heureuy eta mah nya piraku ngadahar peda nepi ka nyangsang di dieu. Waduh nurosin walihiyatin walau unsan biduhnin wa ilam yakun mutiban walau lisa'rin mahlukin. Sanajan ongkoh minyak seungit tapi teu seungit, geus teu seungit, anger nu ngaran-ngaran minyak seungit sanajan geus teu seungit da minyak seungitna bajakan eta teh tetep teu kenging. Kumaha lamun dikumbah panas ye tina keran teh ka dieu naon diangir huluna wungkul nih buukna wungkul lamun teh mah panas. Wala yukrahu ghuslu ra'sihi binahwi hitmiyin walaktihalun bila zinatin fihi walatibin fa in kana fihi zinatun kuriha afada zalika aromli. Ngumbah sirah ngumbah buuk nyorog meureun lamun keur sakola maning harudang dikikieu we huluna teh hungkul eta mah teu makruh cenah atawa ku upamana asemnya asem teh kumaha huluna geus bararauh haseum atawa emang eta cai asam teh kan cai asam teh sok ngaladaki nya tah make nu kitu mangga eta meh. Walak tihalun atawa disipat mangga disipat tapi sanes kange gigindingan kan disipat teh aya kange gigindingan amih alus aya disipat teh ieu mah pedah sunat we hukumna disipat teh lain hayang gigindingannya. Tah lamun teh mah teu aya niat gigindingan mangga eta mah.